Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa antusyarika sareng yen ngarejengan anjeun ahlal mayyiti ka ahli mayyit fi husnihim dina kasedihan itu si mayyit. Fala tatazoharo mangka ulah nembongkeun anjeun bil farohi kana bungah wasururi sareng kasenangan amamahum dipayuneun ahlu bi antal basa kuyen make anjeun almala bisal fakhirata kana pirang-pirang pakaian anu mewah aw tadhaka atawa seuri anjeun aw tabtasima atawa mesem anjeun aw tumaziha atawa guguyon anjeun goiroka kalian anjeun wa alla tatakallama sareng ulah ngobrol anjeun kasiron barina loba aw tatahaddatsa atawa ngobrol anjeun an halil mutawaffa tina tingkahna anu maot malam yabtadi salagi henteu ngamimitian bizalika kana itu hal sah ahluhu ahlina mayit wa aqaribuhu sareng pirang-pirang kerabatna mayit fahina idzin dina nalikana itu malam yabtadi asni maka kudu ngalem anjeun alaihi ka mayit khairon kana kasayan wazkur sareng kudu nutur anjeun mahasin a'malihi kana pirang-pirang kasayan amalna mayit wa iyyaka sareng kudu ngajauhan anjeun antazkuro kana yen nutur anjeun syai'an kana hiji perkara min masawihi tina kagorengan mayit faqad qala nyata ngadauh saha an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallama uzkuru kudu nuturkeun aranjeun mahasina mautakum kana pirang-pirang kasayan anu maraot ti aranjeun wa kufu sareng kudu nyegah aranjeun an masawihim tina pirang-pirang kagorengan ieu mauta wa tustahabbu sareng disunatkeun naon at-ta'ziyatu ta'ziyah qabla dafni samemeh dikubur wa ba'dahu sareng sabada dafnu wa tukrahu sareng dimakruhkeun ieu ta'ziyah ba'da salasati ayyamin dina sabada 3 pirang-pirang poe li annaha karana sayaktosna itu ta'ziyah tujaddidu eta nganyar-nganyar ieu ta'ziyah al-huzna kana kasedihan illa iza kana kecuali di mana-mana aya saha al-mu'ji anu ta'ziyah awil mu'azza atawa anu ditakjiahan ghaiban eta anu gaib atawa anu eueuh fa innaha mangka sayaktosna itu ta'ziyah tamtaddu eta narima manjang ieu ta'ziyah ila kudumihi nepikeun kadatangna ieu salah sahiji atawa gaib wallahu a'lamu bissawab.